Kalapa parut dicampur gendog hayu besti tah ayeuna mah caritana ieu teh nya deuk masak endog dadar tadi nama ieu teh tuh. Jadi bumbuna teh ieu teh bawang beureum jeung cengekna teh direndos heula soalna deuk masak endog dadar ieu teh make kalapa besti. Tapi ieu teh nya kalapana loba teuing ieu teh kuduna mah kalapana sacomot tuh jadi we kurang ieu teh nya. Kalapana loba ari endogna ngan 2 siki besti tapi bae kagok jadi ieu teh dijieun perkedel tuh besti geuranya. Geus nu penting mah asak nu penting mah enak jadi besti. Tuh aya nu geus pernah can besti masak siga kieu endog dibere kalapa parut besti sok geura cobaan ngeunah tuh. Ieu teh di perkedel tadina mah deuk di dadar tuh besti bae tuh ieu teh geus asak ieu mah balikeun besti tuh geus asak ieu teh geus garing balikeun sakali deui terus angkat we ieu teh nya besti teu diserok ieu besti bae langsung we ka dieu asupkeun besti tuh geus asak ieu teh. Hayu besti nuhun tos nongton videona.